Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji sinarang syukur angin kagungan Allah, sholawat sinarang salam mugia dicurahkan, dilimpahkan ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina danget ayeuna insyaallah pribados baris ngabahas surat Al-Fatihah ayat anu kaopat nyaeta Maliki Yaumiddin. Maliki anu ngarajaan, yaumi dinten, ad-din pangbalesan. Hadirin kaum muslimin anu dimuliakeun ku Allah, Maliki aya dua riwayat ngaos lapad Maliki, aya anu dibaca pendek Maliki, aya anu dibaca panjang Maliki. Maliki asalna tina mulkun. Maliki asalnya tina milkun. Mulkun Maliki asalna tina mulkun, hartosna raja. Maliki tina milkun, hartosna anu ngagaduhan. Anu ngagaduhan atanapi pemilik. Maliki tiasa diaos pendek, tiasa diaos panjang, tiasa Maliki, tiasa Maliki, tiasa pendek, tiasa panjang. Aya pendapat ulama yen anu langkung rajih nyata lapad Maliki nu diaos pondok. Margi sakur-sakur raja tangtos ngagaduhan sagala rupina, anu janten pemilik sagala rupina, boh tanahna, boh tatangkalanana, boh gunungna, sagala rupina janten pemilik. Aya deui anu nguniakeun yen anu langkung rajih lapalna nu panjang Maliki. Margi tangtos ari saurang pemilik atanapi anu ngagaduhan, tangtos ngagaduhan raja oge. Tangtos ngagaduhan raja. Jadi raja dipimili ku pemilik. Yaumiddin dinten, ad-din pangbalasan. Ayatna engke di akhirat. Pangbalasan ayana di akhirat. Janten Allah, sifat Allah naha Maliki atanapi Maliki. Sifat Allah. Sifat Allah teh engke bakal janten raja di bakal janten pemilik raja di
dina dinten pangbalesan. Ayana sifat, ayana kalimat lapad maliki yaumiddin saupami urang ninggal kana ayat anu sateacana yen manusia makhluk sadaya makhluk dipiara ku Allah kumang rupi-rupi nikmat kumang rupi-rupi rahmat teras manusia makhluk kumelenang di alam dunia lumampah di alam dunia aya anu lempeng aya anu bengkok tah boh anu lempeng boh anu bengkok boh anu tikosewan anu sasar anu teu sasar engke baris nampi pangbalesan dina dinten di akhirat. Hadirin kaum muslimin anu dimuliakeun ku Allah, mung sakitu nguningakeun lapad maliki yaumiddin. Mudah-mudahan aya manfaat ka urang sadayana. Hapunten kasuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.